Wargi sadayana rupina panginten kedua mempelai sareng ibu keluarga nujunya se urang diteraskeun wae kana nyawer mohon kumargi engke di dieu panginten aya mamanukan upami upacara adat nyawer parantos rengse kadituna kantun hiburan sumanga kangopan ka panitia di dieu di pasihan ieu bae bade mayun kemana nya mayun ka minggu anu di tukang pasti bade mulungnya ibu di dieu aya door prize parantos katinggal ngajajar motor 2 kanggo hadiah iya bu door prize na kieu bu iya aya door prize upami kengeng artos kuin 500 nolna 3 eta kengeng door prize terus aya artos kuin 1000 upami nolna 4 kengeng motor sok pilari nu 1000 artosna nolna 4 kengeng motor mohon di dieu atos dijagrakeun pilari we di nu artos 1000 nolna 4 kengeng motor sok tah gitu upami 04 sok abdi dipasikeun tah motor tumpak RE king treng teng teng tuh mohon jika tipayun nyilang pihatur kasadaya nulalinggi tipayun nyilang pihatur kasadaya nulalinggi amit bade nyawer heula nohonan tali paranti nyumpohonan kebiasaan tulut tutur nini aki bulung bung jalan rahayu ngemat jalan rabi bulung bung jalan rahayu ngemat jalan rabi hawa nanya tepung rasa masket asih lahir batin di pahatriku akan nikah ting tim asih laki rabi
untuk di rumah tangga ting trim ati tinung ati ting trim ati total liti kukutin kabuang pi kesadeng jangan ditrim rumah tangga sing sarukna titiriti turta ati jembar di rumah tangga sakaniru menapaknya sangka hirup rumah tangga pihuruk isuk itu catat dina sanubari kecil iya pamagetna dedeting anak kincing kawalagian sing ginanjar Asep mimiti diurut dangukan kedua cepil simpen di mana nu jembar aja nama beda deui zaman hidup lalaga santu aya anu meredi diwangkit ieu kahapayun Asep kedah taki-taki nyubah danan kewajiban ngurus ngatur raki rabi anu kadada kai gagesan Asep hirup mukti saur suruh roh maestu rezeki mah tetep mukit kawas erek hirup lana tapi na kudu sabanding jeung ibadah nu tong pegat sing kawas aja rek pegat taur jati rahayu rahayu manjing walagri peku pingkeun dua nanang simpen di mana nu jemar catat tinu ati sanubari catat tinu ati sanubari run turun jati rahayu rahayu manjing waladri kalempa bongan di dieu aya peralatan sawer tenang Bu upami teu aya ieu ku abdi moal diterangkeun da ieu teh panginten bade diterangkeun terang ieu aya beas aya nog aya duit aya permen terang hartosna terang mohon beas teh aya ngadung siloka naon beas naon duit naon koneng naon permen mangga terang ibu di dieu aya keni ieu teh kedah diterangkeun nya da seueur terangkeun perantosna Asep upami kapayuna gaduh rezeki nya ieu teh sanes ngawur-ngawur panganten upami si Asep atos gaduh rezeki boh beas boh duit boh permen dina rumah tanggana manis kedah tiasa ngawur ka baturnya kade ieu teh sanes nyawer kedah ngawur-ngawur beas teh pamali tapi contoh Asep upami kapayuna atos gaduh rezeki kedah tiasa ngawur
Tah gitu. Bang Abu moal diterangkeun ibu tos teu sabar padahal nu teu tos teu sabar mah panganten hoyong geura wengi. Wur tawur. Tilasna ku abdi bade dicanak ka panggung tos di panggung bade dikeresekan bade dicanak ka bumi upami 1 juta manggung teh 1 juta kieu gitu Bu ieu bade dicanak Bu mangga nuhun iya teh beas teh pesenan tukang rebab Mang Odi lamun aya beasan jeung duitan cenah kade mohon kita